Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun di sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda mitra. Masih dina judul Ratu Genderuwo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda bedaran kang tele kasapi kuanci dina mangsa mendarkeun kayaan alam ti peuting nyatana ka Juragan Marna anu mana harita parantos ngajajabkeun mamaajengan soleh teh nya. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang usurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Alhamdulillah, mugi-mugi we kucukang lantaran disyariatan ku mamaajengan. Pamajikan aing teh cing cager sabihara-bihari deui. Geus katara miang-miang aya cahaya tur caharaan deui ayeuna mah begetna oge. Teu cara kamari-kamari anu kusut bangun anu kabur lembutan. Itu gerentesna Juragan Marna. Loyor manehna kaluar ti kamar laju asup ka kamar anu sabelahna. Nyatana urut kamar anakna nu geus taya di kieuna. Memang ti mimiti pamajikanana gering saperti kitu teh mitra. Manehna jarang sare di kamar jeung pamajikanana, leuwih mindeungeusian urut kamar anakna. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun harita si turundul anu waktu tadi tas mukakeun gerbang. Basa dudungan anak anyar datang tas nganterkeun mamaajengan teh. Si turundul teu sare deui kalah cindeluk tiup dina tungtung kasur. Pikiranana jadi inget deui kana permasalahan anu kiwari keur karandapan ku dudunganana. Asa hareudang kieu ieu teh rek kaluar heula rek niis keun bae da moal nyahueun dudungan mah. Jalan age da ka tukang. Ituna teh bari jung cengkat. Tuluy rerencepan leumpang lalaunan muruk kalawang tukang. Sanggeus aya di luar. Manehna ngajanteng salila-lila. Panona rarat reret ka sakurilingeunana anu rajeg ku tatangkalan. Elah, asa aya nu teu biasa di tempat ieu teh. Nah aya naon nya? Pokna gegerendeng. Ojengkang manehna ngojengkang lalaunan ngadeuketan ka handapeun tangkal buah. Bre, sidik pisan ku manehna ka kiri. Didinya aya hiji jirim makhluk pikasieun, matana hurung, kalebah sirahna aya tandukan. Sihungna oge menerang geteng. Ari gedena eta makhluk teu pati jauh jeung tangtungan manusia dewasa. Ngan pedah ieu mah da sidik lain bangsa manusia. Bangsa naon sia? Keuna nahaon peuting-peuting ngajedog di dinya? Rek ngabangsat ka imah dunungan aing sia teh. Si turundul nyentak di barung putih popolotot ka eta makhluk. Atuh jug langsung cengkat eta makhluk teh. Matana anu semu hurung teh molotot ka si turundul pok nyarita sorana ngagrem semu anu berat. Kurang ajar. Saha sia? Aing kakada nenjo beungeut sia di tempat ieu. Dasar jurig jarian belegug sia mah. Ditanya kalah malik nanya kehen. Jawab heula pananya aing tadi. Engke aing rek ngabejakeun saha sabenerna aing kacucunguk sia. Si turundul jadi ambek pedah pananyana tadi teu diwaro ku eta makhluk. Meuni keukeuh hayang nyaho ka aing sia mah.
Aing nu katelah Ki Jurangrong. Ngeunaan keur naon jeung rek naon-naonna aing aya di dieu sia teu perlu nyaho deuleu. Sok ayeuna sia anu kudu ngabejakeun ka aing. Sia teh kaasup bangsa siluman naon. Nah hati raha sia boga hak kajedog di ieu patempatan. Goblok sia. Ngareken siluman ka aing. Aing mah manusia goblok. Mana sia nenjo beungeutna oge matak sawan orok belegug. Kagak abah nganggap siluman ka aing. Walah sia. Ngabobodo ka aing. Di mana teuing aya bangsa manusia bisa nenjo ka bangsa aing. Ayo sia bejakeun. Siluman nahaon sia teh. Terus naon urusanana sia pangna aya di dieu. Saha anu nita sia? Raja sia. Saha ngaranna raja sia teh ha? Kuat bejakeun ka aing bisi dipodaran ayeuna gede ku aing. Menike keusian asar siluman bangkar waras sugan mah. Di bejaan sanyanya terpercaya. Aing mah manusia goblok. Ayeuna aing aya di dieu keur digawe di juragan Marna. Ngarti? Si Turundul jadi tambah kesel kaki Jurangrong anu nganggap padehna bangsa siluman. Itu siambari ngabohong ku aing teu dipercaya teh. Yeuh dengekeun. Aing oge ayeuna mah inget deuleu. Biasana siluman anu sok gede wadul mah eueuh deui. Iwal ti siluman beurit. Apanan siluman beurit mah kalakuanana sok resep nyokotan jeung ngorup si duit rakyat na sia. Lamun pas kacerak sok tarang aku. Kala sok api-api teu nyaho. Nilikan arupana mah sia teh pasti turunan siluman beurit. Setan bangkar waras sia nyebut turunan siluman beurit ka aing. Hayang disuri lamtah sungut nu gurawah teh. Si Turundul jadi ngalentab amarahna. Harita keneh oge manehna langsung ngahembatkeun peureupna ngarah kana beungeut si Jurangrong. Tapi dasar siluman, barang rek keuna pisan kana sasaran. Les jirim si Jurangrong nyiles di hareupeun si Turundul. Atuh awak si Turundul teh jadi ngoloyong ka hareup, nyolontod ka bawah ku tanagana sorangan. Untungna si Turundul masih bisa ngajaga kana kasaimbangan awakna, henteu nepi ka terus ngajongjoong neunggar kana tangkal nangka anu tadi aya tukangeun si Jurangrong. Kurang ajar. Abong siluman dikira aing dek sieun ku siluman kitu patut. Si Turundul jadi kukulutus mitra. Lantaran ngarasa diheureuykeun kudu jadi lawana. Tekung silila cakakak di tukangeunana kadenge aya ruseuri meninya kakak. Jiga anu ngeunah naker. Si Turundul gentak malikeun awakna. Breh katempo si Jurangrong keur ngabadega bari ngagakak seuri. Mun lain si Turundul mah anu ngadengena geus pasti bakal kabur atuh. Tapi si Turundul mah tileutik oge memang tara ngarasa sieun ku jurig jeung siluman naon oge. Mireungeuh Ki Jurangrong anu keur cacalakatakan kitu teh kumanehna langsung sungut tadi baledog ku batu sagede peureub meunang nyokot ti handap. Anu kabeneran harita di dinya loba batu koral urut ngomean benteng dapur. Iuk blesur. Bletruk. Walah. Licik sia siluman beurit bangkar wadah. Ceuk si Jurangrong nyebut siluman beurit ka si Turundul teh. Bari kadua leungeunna nyeklan sungutna anu baloboran ku getih. Balukar kakeunaan batu pamaledog si Turundul. Sia anu licik mah jurig. Make jeung ngalungit sagala goblok. Teu usum sia gelut make jeung nyumput mah. Sok maju deui montong bari kuluncas kalinceus segala. Ceuk si Turundul pertentang taya karingran. Wah, sia. Kumaha we gelut mah goblok. Sia anu kudu bisa nenjo ka aing lamun heueuh sia siluman gablek pangabecus mah. Eta si jurig ke kaing nyebut siluman. Dibebekeun tas sia sungut teh. Si Turundul geus teu bisa nahan deui amarahna. Harita manehna ngirimkeun deui teunggelanana rek ngarah kana beungeut si Jurangrong.
Tapi jigana si Jurangrong oge geus hayaga tianggalna. Sakiceup jirimna ngablesat ka luhur, cele euteup tina dahan jengkol anu aya kencaeun si Turundul. Si Turundul teu miceun deui kasempetan. Sakilat manehna nyokot batu sagede peureub 2 siki. Belewer eta batu dibaledog-baledogkeun ka si Jurangrong anu keur diuk bari ucang angge dina dahan jengkol. Iuk, blesur, blatruk. Wayah, ayah. Si Jurangrong nepi ka ngoceak tarik naker. Sabada sirah jeung dadana beunang ku pamaledog si Turundul. Harita keneh awakna ngagedebut rag-rag ka handap. Dina kayaan sirahna boncongor baloboran getih. Dadana oge karasa nyeri nyanyautan. Entu sakabe bangsa manusia sieun jeung teu mampu ngalawan ka bangsa siluman jiga sia goblok. Sanajan ukur di palengpeng ku batu oge da teu samarangan sia jurig. Ayo hudang deui. Ceuk si Turundul kituna teh bari ngajejek dada si Jurangrong satarikna. Ampun manusia. Sugan teh sia lain manusia. Kulang aku taluk. Cenah bari nyembah ka si Turundul bakat ku ngarasa sieun. Teu naon rek taluk mah. Ngan bejakeun heula ka aing. Rek naon sia aya di dieu? Sok jawab. Ceuk si Turundul molotot ka si Jurangrong. Sakedapan si Jurangrong teu waka ngajawab kalah kumarurung bari nyeklan sirahna. Mantong api-api teu ngadenges ya. Jawab heula pananya ti aing tadi. Kukula teh kakak utus ku karek oge sakitu mitra. Les eta jirim si Jurangrong ujug-ujug ngiles di hareupeun si Turundul. Goblok abong jurig ditanya sabenar-benar kalah ngaleungit. Awas ya hiji waktu ku aing rek disusul ka tempatna. Ceuk si Turundul ngomong sorangan. Kasugri kaum dangu. Waktu harita geus nincak kawanci janari. Kajadian anu lumangsung jadi teu kadarengeun kunu araya di imah mah. Ukur ku si Turundul hungkul kadenge jeung katempona teh. Si Turundul gura-giru asup ka lawang dapur. Bat asup ka kamarna. Sajeroning di kamar manehna henteu sare, pikiranana uleng nyoba ngira-ngirana hanaon sabenerna anu keur karandapan ku kulawarga dununganana. Nah monjong kitu juragan marna teh. Buktina geuningan tadi ditukangeun imahna mah jeung aya bangsa siluman sagala. Ah lieur aing mah mikiran ge. Tapi lah sanajan kumaha wae aing kudu nyaho kana sagala rupa ngeunaan anu kajadian tadi. Itu gerentesna. Teu karasa harita geus wanci subuh. Di tengah lembur kadenge sora azan ti masjid. Di dapur binah geus trongtrang beresan piring nu kalotor rek dikumbahan. Seuneu dina kompor geus surung di luhureunana geus nagen panci gede wadah cai. Ari si Turundul parat manehna mah teu sare peuting eta mah. Harita gusat gesut ka cai rek abdas pikeun ngalaksanakeun salat subuh. Beres salat tuluy ka hareup. Ceg kana wadah cai parage nyebor, tuluy manehna nyeboran ka kembangan jeung pepelakan sejena anu aya di sapudeureun pakarangan imah. Beres nyebor pepelakan, tuluy si Turundul sasapu nyapukeun kararas gararing anu ngayang di sakurilingeun pakarangan. Wanci carangcang tihang sagala pagawean teh geus beres. Saterusna si Turundul asup deui ka imah liwat jalan tukang da can dibuka panto hareupa. Kusabab dununganana can harudang harita teh. Maneh tanginas ujang. Wayah kieu geus sasapu geuning ari nyebor pepelakan enggos. Ceuk Binah basa si Turundul geus aya di dapur. Beres atuh Bi, naon deui dawuh pigaweun ayeuna mah. Paling engke meureun pabeberang beberes di jero imah. Da karulem keneh dununganana ge wayah kieu mah. Cik geus aya cai haneut Bi, asa tariris kieu uing mah. Aya, eta nu dina termos leutik karek bieu meunang ngosian. Ieu mah keur nahor cai kanggo engke siram dunungan istri.
atuh kaburu tiis deui nahur caina wayah kieu mah. Apanan juragan istri nage kulem keneh. Apanan di kana termoskeun itu aya paragi nah termos anu gede. Meh jongjon we ari geus aya mah entung ngadadak nahur. Jaba ibi tengke sakudong deui rek balanja heula ka pasar tuh danggo sagala behak. Minyak jeung anu lain-lainna oge bareak. Geus dibere duitna kudu nungan rek balanja teh bi. Nya duitna mah karimenta we engke da geus biasa tina jero saminggu teh 2 kali balanjana. Ceuk bi indah ngajelaskeun. Jep we si turundul teu tumanya deui. Regot nguyup cai panas saeutik-saeutik tina cangkir anu keur dicekelna. Usiwel ngabijilkeun rokok tina saku bajuna sabatang deui. Jaba katempona jiga potong deui. Keur sabatang deui teh potong deui. Cik bi menta reme saeutik keur ngarapet rokok potong. Itu dina boboko. Aya keneh meureun ari remeh nama. Mun sanguna keur dihanutkeun heula. Cenah bari nuduhkeun kana boboko anu geus kosong. Nya ari ukur remeh keur ngarapet udud anu potong mah cukup we. Sanggeus nyeungeut rokona anu meunang ngarapet ku remeh, pok si turundul nyarita ka biina. Wing rek kahareup heula bi. Juragan bisi geus nyaring, bisi rek tutah titah ka wing. Ituna teh bari ngojengkang ka lawang pantotukang. Laju leumpang uriling ka pipir, jog we ka pakarangan hareup. Bener wae geuningan dihareup teu ke teras, juragan marna katempok keur nangtung. Panona ningalian ka jalan anu aya hareupeun pakarangan imahna. Barang ningali ka si turundul, tuluy ngageruan bari ngagupayan. Dul, kebeneran aya maneh. Ka dieu kuring rek nita. Atuh teleledah. Si turundul gura-giru nyampeurkeun bari jeung manggut pok nyarita. Mohon juragan. Bade aya pikir saeunaon manawi? Pangbelikeun bubur keur dudungan awewe. Ieu duitna jeung ieu wadahna. Bari mikeun duit salambar duit ribuan jeung ngasongkeun lantang ka si turundul. Terus ku si turundul ditampanan laju leumpang ka jalan, rek meuli bubur anu aya peuntaseun jalan. Teu lila oge geus ngurunyung bari mawa bubur anu diwadahan kana rantang. Song atuh dibikeun ka dudunganana. Nuhun nya Dul. Geus beres geuningan pagawean teh. Alu singer jabatang inas maneh mah kana gawe teh. Teu kudu ngadaguan di titah. Nya jug we bisa rek mumuluk mah nyal sewe heula. Cenah, dituna teh bari malik tuluy asup ka jero imah. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun saminggu ti saprak juragan warti tas diubaran ku mama ajengan soleh. Alhamdulillah ti harita juragan warti jadi berag deui saperti ti heula. Geus teu ngulewut wae di kamar malah osok rajin nyampeurkeun ka si turundul ngadon ngajak obrol. Sarua juragan warti oge bager teu beda jeung salakina. Nempo kaayaan pamajikanana nu geus cager saperti kitu, teu kagambar kumaha bungahna hate juragan marna. Malah kungsi dina hiji peuting manehna ngayakeun syukuran. Ngahaja ngondang para tatanggana ka imah pikeun ngayakeun syukuran nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu geus maparin kasehatan ka pamajikanana. Atuh teu wudu meuni loba nu daratang teh. Sabab juragan marna mah salila ieu pada mika hormat ku tatangga-tatanggana. Da memang sikepna anu berehan. Salawasna daek tutulung ka tatanggana anu keur meunang kararepet atawa kasusahan. Harita wanci liwat lohor.
Di hareupeun panto gerbang katempo aya saurang jalma lalaki anu umurna sapantaran jeung Juragan Marna. Kabeneran harita si Turundul karek beres ngumbah mobil dununganana sabab Juragan Marna dina poe eta mah teu indit-inditan keluar kota. Tah itu rek naon ngadonduh haloho hareupeun buruan. Kojengkang si Turundul ngojengkang leumpang ngadeuketan gerbang. Sanggeus nepi pok tumanya ka eta jalma kalawan sopan tur dibarengan ku Manggut. Punten Mang, bade kasahanya. Cenah bari neuteub seukeut kana beungeut eta jalma. Dedeganana sedeng jangkung teu pendek oge henteu. Pakulitanana hideung kereng. Make jaket kulit warna coklat anu geus rada beleteng. Kahandapna make calana potongan cut bray. Mending uyupuk kana taneuh palebahan handapna teh. Memang mitra keur meuhjeuna usum zaman harita mah potongan calana anu siga kitu teh. Ari sirahna make dudukui kulit hideung, di kacamata hideung beungeut agaricu tapak kasakit kuris. Pokona paromana teu pikaresepeun anu nempo. Ari si laing saha? Kunaon aya di buruan di badi dewek? Pokna sugal jeung kasarna keur nyaritana teh. Padahal si Turundul tadi nanyana sakitu rengkuh tur sopan aker ka manehna. Rada keheul ngadenge jawaban kitu teh eta jalma teh, da lain jawaban ketang. Kalah Malik nanya lain ngajawab kana pananyana tadi. Uring? Oh maneh? Uring mah pagawena Juragan Marna. Mangga kalebet atuh upami bade nepangan juragan mah. Daraya di bumi. Ceuk si Turundul. Angger sopan manehna mah. Ya syukur atuh ari kuradaya mah. Aling si laingna mah teu kahalangan, aing rek kaliwat ye. Pokna deui. Si Turundul mundur bari mencrong ka eta jalma anu harita geus asup ka pakarangan rek muru ka lawang panto. Ih, aya manusa menit teu boga kasopanan kitu. Jaba menis songong jeung karihal deui. Asa badangung-badangung teuing. Tadi nyebutkeun abi cenah kadunungan teh. Nah ka Juragan Marna tawa ka Juragan Warti nyebut adina teh. Tapi da teu jiga beugeta oge. Teu jiga Juragan Marna. Teu jiga Juragan Warti deui. Nah saha anu sabenerna eta jelema teh atuh? Asa curiga aing mah. Itu galecokna hate si Turundul bari nyerangkeun eta jalma nu harita keur keketrok kana panto imah dudunganana. Ai, geuningan Kang, mangga kalebet Kang. Ceuk Juragan Marna basa manehna mukakeun pantona sabab kadenge aya anu keketrok. Pokna tegeug. Bus we asup ka jero taya kasopanan pisan. Juragan Marna ukur gogodeg bari nuturkeun ti tukang. Jadi pribumi anu nuturkeun semah tungtungna teh. Geek manehna diuk tina kursi terus muka kacamatana. Dipindahkeun kana tarangna. Panona culang cileung ka sajeroning imah persis we jiga bangsat mitra. Geus kitu pok nyarita ka Juragan Marna. Kumaha pamajikan teh Cagor? Cenah bejana geus Cagor ayeuna mah. Tadi umaran ku ajegan anu ti Bandung. Pokna tetep ngomongna tegeug teu pikaresepeun. Alhamdulillah Kang. Basa dinten salasa apanan di piwarang linggih ka bumi teh teu dongkap Kang mah. Euceu teu aya deui. Basa syukur teh. Ampura keur sibuk. Syukur ari ayeuna geus Cagor mah atuh. Ge antosan sakedap pademi warang heula biina sanajan dak leuteun ka dieu. Teu kudu. Kamu alila bari dage. Ari ayeuna kenaon pamajikan teh? Nuju kulem di kamar. Kajo datu ari keur sareba. Ieu teh Marna. Akang kajurung kula cek maneh pamajikan Akang. Ayeuna manehna butuh duit keur bayar sakola barudak. Gedena sayuta, rek nginjem cenah kumaha?
Okna menitog mol nyarita nate. Jaba kasar deui nyebutna oge marnawe teu make tilam deui. Antosan sakedap bade nyandak heula artosna di kamar. Juragan Marna cengkat tina diukna. Terus ngoloyor asup ka jero kamar urut anakna nu geus maot teh. Teu lila ge geus ngurunyung deui. Gek diuk hareupeun tamuna. Ieu artosna janggakeun Kang. Titip salam we ka Euceuk. Bari mikeun duit ribuan sababaraha lambar ka semahna. Waktu harita mah mitra, duit 1 juta teh lain duit saeutik. Bayangkeun duit 1 juta duitna ribuan hungkul sabaraha lambareun coba. Nya 1 juta lambareun we meureun. Gancangna eta duit teh ditampanan, pok nyarita deui ka Juragan Marna. Heug. Pasti dibejakeun. Nuhun ya, akang ieu darek balik. Lanceuk maneh bisi cangkeuleuh nunggu di imah. Geus nyarita kitu mah. Tuluy we eta jalma teh kaluar, laju lempang ka hareupeun gerbang. Ku si Turundul oge teu ditanya. Sanggeus aya di luareun gerbang mah terus we ngagedig lempang rek balik ka imahna. Kasugri kaum dangu. Eta jalma teh katelahna Karnaen. Ari pamajikanana si Karnaen nya eta lanceuk tegesna Juragan Marna. Henteu jauh imahna oge salembur keneh malah mah ngan nya eta kitu. Sanajan deukeut oge jarang anjang. Ari sakalieun aya pangabutuh we kadinyana teh. Salila Juragan Warti gering asa beunang kaitung nempo atawa ngalongok ge. Memang teu pati hade hubungan kulawarga Juragan Marna jeung Sumardi. Ngaran lanceukna Juragan Marna teh. Eta sakabeh alatan parbut harta warisan. Ari Juragan Marna ngaran papanjanganna mah Sumarna. Boga lanceuk ukur hiji-hijina nyaeta Sumarni pamajikan Karnaen tadi teh. Nalika kolotna keur jarumeneng keneh. Nalika bagi waris, Sumarni ngarasa teu panuju ku kaputusan anu jadi kolotna. Lantaran ngarasa jadi budak panggedena tapi nurutkeun aturan agama bagian keur budak awewe mah ukur saaisan. Sedengkeun lalaki mah pan satanggungan. Itu kurang leuwihna pasoalanana mah. Anu matak tisaprak bagi waris nepi ka kadua kolotna maraot. Sumarni jeung salakina jadi ngamusuhan kanu jadi adikna tug nepi ka danget harita. Ngarasa nyeri hate jeung sirik deui pedah anu jadi adina usahana beuki dieu teh beuki maju wae. Da salakina mah nya si Karnaen sapopoena ge tara daek usaha. Ari kana ngadu maceuh sagala dipaju. Timimiti ngadu hayam, ngadu domba jeung main kartu teu srikna unggal poe unggal peuting taya eureuna. Munasabah atuh lamun hirupna eueuh kaboga oge. Sajaba ti kitu manehna miboga sifat harung gampung barangasan. Teu kasaha mun ngomong oge teu bisaeun adab atawa sopan. Kabatur teh nganggap remeh pisan, asa aing pada mikasieun. Ari Sumarni pamajikanana teu pati beda deui talajakna teh. Salaki anu geus puguh kalakuanana jiga euwah-euwah oge kalah jiga nu dipupujukeun. Sagala dilaksanakeun mun aya pamenta teh. Padahal naon araheunana mun ceuk jelema anu boga pamikiran badarma. Leuheung basa lamun beungeutna kasep mah sakitu rurupaanana teu pati jauh jeung jurig jarian oge. Malahan boga hutang duit ka Juragan Marna ge geus teu kaitung. Geus leuwih ti 10 juta na. Lamun diitung-itung terus dipatotoskeun kana warisan teh. Ya geus leuwih ti harta warisan anu waktu ti heula dipenta ku manehna ka bapana. Tapi dasar jelema sarakah jeung ngabogaan hate anu julid betra. Istilahna sulit ati belang baya. Sumarni jeung salakina angger terobah-robah. Sikepna ka kulawarga Juragan Marna teh tetep nyatru malah leuwih ti nyatru atawa ngamusuhan.
beh dituna hayang numpur ludeskeun sakabe kulawargana kaasup juragan marnana. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula nya mitra. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kena naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.